Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Saya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat dan salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkan kejunjungan dalam sedayana wassalna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah orang sadayana dipawaskeun disua ku Allah, didulukeun di kandang Senin. Mudah-mudahan nambih yuswa sing nambih amal kasayanana, amin. Kajian Sulam Taufik halaman 35 faslun. Urang deui masalah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alaihi eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli man kasapur-sapur jalma sholat anu sholat itu si jalma muqtadiyan barina anut fi jum'atin dina sholat jum'ah au ghairiha atawa salian ti sholat jum'ah. Naon wajibna teh Allah yataqaddama yen ulah miheulaan si makmum ala imamihi ka imamna si makmum fil mawqufi dina tempat cicing wal ihramu jin ari mihiraan kana takbiratul ihram ulang mihiraan wal ihramu sareng dina takbiratul ihram. Itu logatna. Balkabtulu balikah batal al-muqarinatu ngabarengan fil ihrami dina takbiratul ihram. Wa tukrahu jeung dimakruhkeun itu ngabarengan fi ghairihi dina salian takbiratul ihram
illa ta'mina kajaba dina amin atas sakitu dialoga urang jelaskeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kalancaran maparinan kakiatan kasimkuring kami ngajelaskeun ieu makalah. Hadirin rahimakumullah, ieu pasal ngajelaskeun tentang syarat-syarat ngamakmum. Syarat-syarat ngamakmum. Nah, berarti jang kasaha? Yang ka makmum syarat naon bae tah? Jadi aya etika, aya aturan-aturan tetap kangge ngamamum teh kumaha syaratna. Kalimahna yajibu ala kulli man, wajib ka sakur-sakur jalma anu salat si jalma. Ngan salatna muqtadian, naon ari muqtadian anut salatna anu berjamaah. Anut kanu janten imam eta mah rek ngamakmumna dina salat Jumat atanapi ngamakmumna dina salat salian ti Jumat ya syarat ngamakmum kahiji Allah yataqaddama yen ulah mihlaan ngahelaan si makmum ala imamihi kana tempat imam fil mauqufi dina tempat cicing eta mah salatna bare-bare tati kadua atanapi salatna rek bali calik katilu atanapi mustajian yang kere atanapi isran kok tetep eta si mamum ulah ngabarengan tempat imam sebadan kumaha imam cicing di dia berarti makmum ulah aya anu cicing di dia upami ngabarengna dina tempat cicing si imam makmum di dieu imam di dieu kumaha hukumna makruh sunat teh nu mawi aya tempat bahasa sop jajaran kahiji ti imam jajaran kadua tah jadi ulah sami antara jajaran makmum jeung imam tah nu Jumaah dirinya barudak pernah pusing saudara kali carekan atuh salat di dieu ari imam di dieu mah hana belah harupan imam coba nya tah ukuranna oge kekenging ngabarengan wayahna si makmum kanu janten imam salat dina berjamaah rek salat Jumat rek dina salianti salat Jumat wayahna kudu aya jarak pamisah antara makmum sareng imam jeung makmum fil mauqufi dina tempat cicing mah salatna bare-bare tati atana ke tempat cicing salatna bari dieu bari nyangkere bari nangkarat ulah mihelaan ngabarangan si imam si makmum ka si imam fil mauqufi wal ihramu jeung ari ngabarengan si makmum ka si imam ujung ulah ngabarengan takbiratul ihramna makmum ka imam dina tempat cicing oge dina takbiratul ihram na takbiratul ihram
upami si makmum ngabarengan dina takbiratul ihramna imam, maka anu jadi batal saha makmum imamah anggar sah. Jadi ulah ngabarengan takbiratul ihramna si makmum kasih imam, kumalamun helaan cacat ngabarengan geus batal salat si makmum, komo mihelaan teu satu saena apa imam mengucapkan rokna lapad akbar disusul ku makmum hamzahna lapad Allah. Sekali deui imam mengucapkan rokna lapad akbar Allahu akbar disusul ku hamzahna lapad Allah si makmum kumaha Allahu akbar. Jadi aya naon aya pamisah heula ngabarengan we si makmum kasih imam takbiratul ihram tesa si makmum takbiratul ihramna dina ngabarengan ka imam, kecuali ngabarengan ka imam eta mah lain batal tapi hukumna sunnah. Si makmum ngabarengan kasih imam dina naon fitamini dina ngucapkeun amin eta mah sunnah kudu bareng teh ulah makmum wae anu amin teh imam ge kudu amin amin makmum ge kudu amin sami eta sunnah eta mapa antara imam jeung makmum mengucapkan kalimat amin. Lamun hayang menang ganjaran kaluarkeun ba'sorana amin. Ieu mah kudu kaluarkeun korek. Kitu moal meunang ganjaran oge ayasma nafsahu sing kadenge kunaon ku diri amin. Tarik teuing ulah lawan teuing ulah aya suara aya bahasa eta dina amin mah hukumna sunnah ngabarengan sae berartinya ngan dina takbiratul ihramah ngabarengan batal si makmum cacat ngabarengan geus batal komo lamun mihelaan teu sah salat si makmum dina takbiratul ihram. Masya Allah imam can takbiratul ihram setan geus Allahu akbar coba teu satu teu sah ari ngaran berjamaah mah komando ti imam. Wal ihramu wal tabtulu al muqarinatu fil ihrami balitah batal ngabarengan si makmum kasih imam dina takbiratul ihram batal jelas Pak si makmum takbiratul ihram miheulaan ngabarengan komo lamun miheulaan. Masya Allah lah jadi ulah gancang-gancang diri ka mana rusuhan kena daguan imam takbiratul ihram Allahu akbar enggak susul ku makmum Allahu akbar. Eta dina etika dina syarat-syarat non ngamakmum Pak ngamakmum fayahrumu mangka haram takdimu ihramihi nahulakeun takbiratul ihram si makmum ala ihrami imamihi mandarikeun kana takbiratul ihramna imam si makmum tuh batal kan batal sa si makmum batal si makmum. Waktu krohu nah sareng dimakruhkeun fi ghairihi dina salianti takbiratul ihram
naon makruh di dunya ngabarengan antara imam jeung makmum hukumna makruh cenah makruh fi ghairihi dina salianti takbiratul ihram. Jadi ulah ngabarengan wayana si makmum ka imam hukumna makruh itu ari batal mah itu ari batal makruh ngabarengan si makmum ka si imam dina salian takbiratul ihram. Pan ari berjamaah aya komando ti imam teuing ka makmum ulah barang si makmum wayahna ulah barang si makmum ka si imam. Nabi teh ari batal mah ukur makruh nya sapatos jami Islam nu ninggalkeun salat Pak ninggalkeun salat karena ingkar kana wajibna salat eta dihukuman ku ulama ahli fikih madhab ahli sunnah wal jamaah dihukuman eta jalma teh kafir Pak lamun ingkar kana wajibna salat. Tapi manehana mah teh ingkar mah ninggalkeun salat teh ngan ukur kedua atanapi ninggalkeun salat teh ku sabab naon haroreang henteu ari kufur mah ngan kalabatkeun dosa badag we angan. Masya Allah ninggalkan salat itu ari kafir mah ninggalkan salat kalayan kaslan kedua itu ari kafir ngan lamun ingkar karena wajibna salat eta mah kafir. Naudzubillah. Para bapak para pemuda hadirin sadayana teraskeun waktu prahu fi ghairi illa takmin nikah jama dina amin tanpa di atasnya ngabarengan mah mangga Pak antara makmum jeung imam sunatnya eta amin tapi lain dina salianti amin ngabarengan hukuman naon makruh dina salianti amin lamun ngabarengan takbiratul hukumna haram batal. Hiji ngabarengan hukumna makruh salianti amin ngabarengan. Kadua ngabarengan ka makmum hukumna sunnah naon amin. Katilu ngabarengan ka makmum hukumna haram batal naon takbiratul ihram. Tilu tanya tilu ngabarengan takbiratul ihram ngabarengan amin oge naon ngabarengan salianti amin. Tah eta Pak ulama ahli fikih teh aya naon aya wakila teh kitu tah. Jadi afdal upami ku urang di amalkeun para bapak antara imam jeung makmum itu adalah berjamaah minimal berjamaah kedua imam hiji makmum hiji saha anu ngawitan ngagelar ayana salat berjamaah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena Pak nu ngawitan ngagelar salat berjamaah teh iraha hina horoja min gori hiroin dina nalika tangjang kaluar ti gua Hira fi waqti subhi dina waktu subuh waktu Yuswa menjelang 40 tahun Kangjeng teh Pak nebihan ti jami-jami sanes ijid
tapi aya parentah ti Allah kedah hijrah ulah mukhalif jeung manusia nya kangjang kenging petunjuk hijrah ngalih ti bumi ka mana ka Gua Hira. Di mana Gua Hira ayana? Di Jabal Nur. Jabal Nur ayana di Mekah Pak, di Mekah. Jabal Nur teh Gua Hira teh tidinya tah Yuswa menjelang 40 tahun lebih hanti jalmi-jalmi anjana ibadah di Gua Hira. Salat kan tenan, tuang ngaleueut kan tenan, saha nu nyandak tuangeun nu nyandak leueutan bekal. Waktu kanjeng di Gua Hira zaujatuhu bojona Rasul saha jenenganana Siti Khadijah. Yuswa 40 tahun kanjeng di Gua Hira, Siti Khadijah yuswa sabaraha tahun tah? Waktu nikah pan 40 25 40 Siti Khadijah kanjeng 25. Aina kanjeng berarti karena 40 di Gua Hira tambahan sabaraha 25 15 nya 15 eta waktu nikah Siti Khadijah 40 tahun tambah 15 sabaraha 55 yuswa to sepuh Pak Siti Khadijah anjana bela kanu jantan caroge bela kanu jantan suami tiap dinten anjeunna nyanak tuangan ka Gua Hira bari mapah Pak. Bayangkeun tiap dinten nanjakna ge kieu atuh Pak. Salah. Tapi eta Pak pami papa teh mata repot Pak upami teh sepuh mah hoyong naik ka Gua Hira teh orang ka Jabal Nur waktos abdi kapungkur waktos jaro Pak kawita abdi bade naik Pak ngan aya pambimbing ustad aya naon tah Haji sanes pan ieu teh jamaah teh henteu ngora kabeh cenah sareng sepuhan oh nyanya kumaha atuh kumaha ustad upami ngaduana di sisi jalanna di dieu melong ka Gua Hira ka Jabal Nur ulah naik akhirna mengalah untuk meunang ngadua we di dinya Pak karunya ka aki-aki jeung ini atuh pada moal kuateun Pak ngadoa di dinya abdi teh Pak mintonkeun ka Jabal Nur ka Gua Hira tempat bersejarah Rasul waktu ibadah menjelang 40 tahun Pak di dinya tah oh sok tuang nya Siti Khadijah nu nyana oh sok ngaleueut kan tenan tah nu mawi punten upami aya jalmi cicing di guha rek naon cicing di gua tapi kate dahar rek naon cicing di gua tapi kate sholat tapi kate nginum salah kaprah Pak Rasul ku anjeun waktu anjeunna di guha sholat waktu anjeunna di guha tuang ngaleueut nah kunaon ayeuna jalma loba nu salah kaprah rek neangan ilmu naon cicing di guha teh sholat teh Pak ilmu saipi cenah non ari saya pikiran moal saya atau pikiran lagi nanti anak lagi ke sholat naon Pak moal saya atau pikiran lagi ku sabab ninggalkeun sholat bisa jadi saya pikiran lamun nalika urang sholat teh dikantunkeun Pak tah eta nu paur mah usah geuningan sadar ketara sholat tapi dengan hasil wae awas eta teh pamasti ngan teu dipikaridho ku Allah pamere ngan teu dibangan jeung teu ridho bi goiri suhtin bisuhtin dibarengan ku ambek nu kitu bahasa Sundana naon istidrojan naon bahasa istidroj teh panyungkun sanad rijuhum min haitsu la ya'lamun sok disakaliguskeun Pak kajami anu kitu mah kapanyungkeun ku Allah jagur dintai we Pak naudzubillah makana pan aya istidraj aya sihir aya mukjizat aya karomah aya mauna aya irhas itu hawarikul lil adat
kaluar tina kebiasaan adat upami ngaleueut ceuk adat kedah naon seger. Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon eta kalang ngaleueut tapi seger, kunaon unggal pe ngaleueut tapi teu seger-seger, tah eta Pak cai teu bisa mere nyegerkeun, dahareun teu bisa mere ngawaregeun, tapi yakin anu mere wareg nu mere seger Gusti Allah wa para waliullah. Seueur anjeunna Pak teu barang tuang tapi jagjag, teu barang leueuh tapi jagjag. Nah itulah Pak keanehan keajaiban ti para wali karomah tuh, ti para nabi mukjizat, ti calon nabi irhas, ti mukmin saleh maunah. Ulah dipilarian kade kaistimewaan teh, neangan kaistimewaan ari kawajiban dikantunkeun eta masalah cul dog tinggal igal marajulan ngalepaskeun peusing. Ulah nantunkeun kawajiban. Hadirin rahimakumullah, teraskeun wa yahrumu sareng haram takdimu mihla anana itu imam biruk nin ku hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean wa tabtulu sareng batal biruk naini ku dua rukun wa kada jeung nyakitu deui at-ta'akharu ari ngahirkeun anhu ti imam bihima ku itu ruknain li ghairi udrin kalayan teu aya udur. Tah aya deui Pak haram miheulaan si makmum ka si imam ku rukun pagawean, hiji rukun pagawean. Jadi hara ai batal mah henteu nya ngan dosa. Haram hukumna berarti dipigawe disiksa ai haramannya. Naon miheulaan si makmum ka si imam dina hiji rukun. Ngan rukunna rukun pagawean. Ulah miheulaan ngaran berjamaah mah. Imam can ruku, si makmum mah geus ruku. Ai ruku eta rukun sanes. Rukun naon fi'li rukun pagawean haram dosa si makmum miheulaan ka si imam dina hiji rukun pagawean. Tapi lamun dina rukun ucapan mah teu aya keterangan ada teh apa teh ucapan mah lisan ai pagawean mah gerak-gerikna ka uninga. Si imam acan sujud si eta mah geus sujud coba. Si imam acan cengkas ya tamang gak cengkat, masya Allah. Sa dosa lamun miheulaan ka imam ku hiji rukun pagawean. Kumaha lamun miheulaan ka imamna ku dua rukun pagawean. Ai ku hiji rukun pagawean mah teu matakna dibatal salatna ngan dosa, tapi lamun miheulaan ka imam ku dua rukun bangsa pagawean eta mah wata betul batal si makmum. Syaratna miheulaan ka imam dina dua rukun pagawean. Ai hiji rukun pagawean mah dosa, ngan lamun ninggalkeun miheulaan dina dua rukun ka imam batal, sanu batal si makmum. Jadi ulah miheulaan ka imam dina rukun pagawean, ruku, sujud, i'tidal, karena rukun pagaweannya Allahu Akbar. Bismillah imam saya tamat coba ruku. Imam can i'tidal saya tamat geus naon? I'tidal berarti dua rukun tanya. Hiji ruku, kedua i'tidal batal si makmum tah.
miheulaan ka imam dina dua rukun ngan syaratna rukun pagawean lain rukun kauli rukun ucapan tapi rukun pagawean makana ulah kenor teuing imam teh ulah gancang teuing imam teh mih kahon tah aku makmum kenor teuing karunya kanu naon kanu kalolotnya gancang teuing sobat karunya makana kedah naon kedah menyeimbangi gitu lah da mamung teh teu kabeh ngora mamung teh kabeh kolot ilah teuing ulah naon gancang teuing ulah tah eta wa ari dina tarawih mah pasti gancangnya nanti tasawuf sareng tarawih da bahasana ge fi Jumatin au fi ghairihi dina salat Jumat atanapi dina salian ti salat Jumat da ieu Pak anu tarawih malah dina salat Jumat atanapi dina salat salian ti Jumat dina diberjamaahkeun eta etika akhlak adab dina berjamaah teh Pak aya hukumna kumaha berjamaah hukumna teh berjamaah teh kahiji aya nu wajib fardu ain berjamaah salat Jumat mau tidak mau Pak salat berjamaah Jumat mah wajib Pak salat Jumat Rikul fardin min afradil jinsi setiap individu seseorang wajib dapat melaksanakan berjamaah Jumat. Ayo dina sarian ti Jumat hukumna berjamaah naon? Fardu kifayah. Saqatal haraju an fi'il baqi gugur dosa kupedah aya anu migawe salah sawiosna. Jadi anu berjamaah teh ngagugurkeun dosa kanu tara berjamaah teh eta Pak. Kudu mahaturkeun nuhun tara berjamaahnya. Kuduna kitu teh nanti areling we teh rapaleunnya digugurkeun kanu saberjamaah. Ujung saberjamaah ulah asa urang sok berjamaah, tah sia mah teh berjamaah ku aing teh digugurkeun teh ulah kitu. Jadi pada urang ngajagi eres Pak. Rasul di awalna berjamaah di kota Mekah waktu salat subuh anjeunna teh Pak ngayakeun ngagelar salat berjamaah teh Pak. Waktu urusan ti gua Hirata dugi ka ayeuna we dipraktekkeun berjamaah aya di Arba'in di Madinah di Mekah mah Arba'in Pak. Upami dina sarian ti Jumat sadi dinten mah aya deui disebut hukum berjamaah teh sunnah muakkad. Bukan kana wajib sunnah tapi dikuatkeun sebagai kenaon Idul Fitri Idul Adha eta mah paduki sunnah muakkad Pak. Ngan sadi dinten sarian ti Jumat mah naon fardhu kifayah dina Jumat mah fardhu ain wajib. Watabtulu biruknaini maka batal si makmum miheulaan kasih imam kudua rukun fi'liyaini bangsa pagawean duanana wakada jeung nyakitu di atahiru ngahirkeun si makmum anhu ti si imam bihima kudua rukun ulah ngahir-ngahir si makmum nuturkeun ka imam da imam teh pemimpin dina salat berarti anu dipimpin kudu nurut ka imam terus teh pamimpin dina salat imam pamimpin di keluarga imam pamimpin di lemur imam ari imam teh pamimpin perlu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi setiap anu mimpin pasti bakal dipenta pertanggungjawaban dipimpinna
Jadi aya pamimpin, aya nu dipingpin. Pamimpin di imah keluarga, bapak nu dipimpinna saha keluarga, bakal dipenta pertanggungjawaban ka pamimpin nu di imah mimpin keluarga. Bakal ditaroskeun. Jadi ulah tidak bisa a priori, non a priori teh mangsa bodoh mengantep, ya masa bodoh ngantep, tidak bisa a priori seorang pemimpin keluarga, pemimpin kalmur, pemimpin negara atas masyarakat. Tidak bisa a priori, makanya didinya aya amar ma'ruf nahi anil munkar, ngajak ujung ngalarang tah eta. Ngajak kana hade, ngalarang kana goreng kitu tah. Rasulullah pan sebagai naon pamimpin, naon dina Al-Qur'an, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ngajak kana hade, nyare kana maksiat, itu kewajiban Pak. Ulah ngandalkeun saha, ngandalkeun eta mah urusan ustad begitu mah cenah amar ma'ruf teh horeun ustad. Likulli fardin, setiap individual mampu mah urang nyaram sok ucapan, mampu mah nyaram sok naon teu mampu ucapan kuleungeun banting beureun kitu tah, teu mampu ucapan jeung kuleungeun ku hate nya. Kadang sok aya dengan urang nuju salat berjamaah cororo motor ka dieu nya, da eta teh ngagoda atuh kudu gandengnya ka handap. Coba sugan teh erek salat ataupun nunggu motor menjedok kana waktu geus salat balik deui. Coba ya Allah, era-era atuh batur mah berjamaah ka masjid ieu kalau ka ngagandengan ku motor. Coba Masya Allah aya da teh Pak nya sing ngahormat lamun hayang dihormat, ari hayang dihormat ngahormat tara kewajiban pan keur salat itu dijaga kalau ka digandengan. Masya Allah. Teraskeun para hadirin sadayana, wa qada atahiru anhu bihima li ghairi uddin, ngahirkeun si makmum kasih imam kudua rukun bangsa pagawean kayak udur batal di akhir-akhir kata si makmum. Imam geus ruku, saya macan ruku, coba imam cengkat karek ruku di akhir-akhir dua rukun batal wayah napa tah. Ieu keterangan napa dina kitab sulam taufik, ngahir si makmum kasih imam ku dua rukun pagawean batal. Tadi mah kalau batal deui miheulaan si makmum kasih imam ku dua rukun pagawean batal. Anu kahiji nu terakhir teu matak jadi batal. Si makmum ku sabab miheulaan ka imam sarukun bangsa pagawean, dia bae batal mah ngan kalabateun dosa. Wa bi aksari min salasati arkanin, ketapanya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan keterangan ayat manfaatna larasna tina agama upami lepatna tina kabodohan simkuring nu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat. Insyaallah wong Senin payunnya Pak DKM, wong Senin payun Rajaban diantos, mudah-mudahan aya milik rezekina diarantos. Kamari aya anu akekah hijinya alhamdulillah,
mudah-mudahan Rajab ayeuna sing aya deui sing aya deui Rajab ayeuna kamari mulut hiji alhamdulillah aya Pak tapi cekap di joge komo lamun dua-duanya mudah-mudahan aya dua aya nu ngaharewas ka abdi Pak insyaallah aya nu hiji Pak nu hiji akekah nu ngaharewas mudah-mudahan pilih para bapak wargi-wargi anu terlebih wargi urang dipieun ge aya urang sok nagara apa akekah di dieu apalun sok muludan jajaban ieu mah naon laoseunnya masihkeun artos masihkeun domba jengjang ngurusna sekian anjeunna mah ijab gobol mah namina urang sok nagara ka dieu Pak akekah di dieu alhamdulillah muludan diantos mudah-mudahan ayusuan bari sararehat dina waktosna ugi Senin anu bade ngiringan kasayan mangga diantos bade ka PDKM Pak RT kasaha ka simpuring mangga ku keringna ku makanana mangga nya kangge ugi Senin atuh nuhun mangga urang tungkas ku ausan doa pengumuman heula Pak PDKM cekap moal pengumuman cekap Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.